lobet. Dua subuh. Nah, mimiti. Kan kemarin guys meuli power bank ku bos TW di titah. Power Magic. Oh. Sorry jelema mah. Ih, marah-marah mulu ganteng ah. Atau orang pas asup ke lab Jauh-jauh Haliu urang paranting lempang ngecasnya. nyilikan Power Magic. Power bank. Atuh ulah ku power bank teu kurang. Ku Power Magic hayang HD mah. Bener, eta ge kapake nya, Bos, lamun naik gunung teh. Ku Power Magic. Kepake eta tahan lila. Tahan lila. Sarua mah hiji dua jeung power bank eta. Ngan Rahmat kamari teh salahna naon? Kuduna teh kan Rahmat teh teu apal yeuh. Oh, ayam balap. Penggunaanna teh. Kuduna teh ngentak ka kasir. Eta mah kasirna nu polongo dia mat apaleun. Nu ngabejaan pololongo. Nah, emosi gitu, Mat. Anu heuras mah saukur batok kalapa we ulah batok siamat. Aing sarua jeung bego nya aing kali. Power Magic ku yang ditambahkeun. Beneran eta mah urang ge katut kabatal puasa bekat ku nyeri beuteung. Coba orangnya penasaran, orang nagu Google emang aya Power Magic, coba orang penasaran. Ya. Sok tara percayaan dia, Mbak. Bos Arya. Oi. Tadinya Mat di mana? Penasaran Di Ranca Ekek. Urang di kadinya henteu urang 5 menit deui gedek balik cenah. Heeh, bieu berang teh kieu caritana teh, Bos L. Pan nge-DM minu TikTok. Tah, Pak Arya cenah ieu dek ka Bandung. nya aing diberen ieu yo. Bener Mana tah? ningali heula. Oh, bener. Tah, gambar bikang. Geus dibuka can kamari, Mat. Eta mah gambarna unggul merahna jerona mah kabel data eta teh. Hayang apa teh pertama kabel data. Sok buka cobaan ayeuna Reaksi katir awewena. Rek naon? Eta teh di jerona teh kabel data, Mat. Lain kabel data, galedek balon. Lain didinya balon ti mana sok nyahoanan sok didinya meuli ayeuna kan didinya sok ke bulan di jalan tah make eta tisu. Ieu mah leuwih-leuwih ti si Ateng anjing. Heeh. Eta naon jeung jerona naon? Heeh makana Tisu buka. eta teh mat me glowing matak meh tong kusam teuing eta teh banget. Dibungkus ku tisu eta teh jerona teh. Kada merekna we gambar awewe. Paranti naon eta? Soalnya temennya teh awewe Mat baheula teh umur 47. Matakna sakolana sing luhur geura dina luhur kalapa dia sakolana minyaho. Lain bos tewe Rahmat mah ngan saukur nepi gerbang hunggul sakolana. Oh, obat kuat. Boleh burung isuk mah. Bohong, percaya we ka viewers. Heeh. Obat kuat cenah ge eta mah, wa. Kabel data keur ngacas. Dapat mual mungkin kabel data wa soalna kasir reaksina ge lain kitu bengong. Nah, make bangong. Datu apa? Eta berarti kasir mah teh apal, Mat. Ih, pugu babaturan lagi ngomong buat apa itu? Kan bulan puasa tuh. Buat ini apa? Eta mah bos irit eta mah ngagawean teh teu kudu ku paus, teu kudu ku blag muter eta mah irit. Ih, aredan ini bener dah teh. Stres aing kubrak tilu ieu. Moal balaleg bener bae boga
boga jelema lalagaan teh kepala longo. Leuwih polongo dia mat. Berang-berang lain bos tewe berang-berang teh nge-DM nya. Pak Arya ieu naha sinyal teh full ngan muka WA muka nanaon eueuh jaringan. Terus Lah sia euy. Cek di dia teh. Eta Udah dibahas. mode pesawatkeun heula mat, mode pesawatkeun heula iPhone-na. terus Mun misalkan teu bisa keneh reset jaringanana. terus Si horeng teh kabar lila kumaha ditanya ke di dia teh. Atos mas beret, atos mat beres tacan HP teh. Atos pak separo non ieu mah cenah gampang. Naon gitu penyebabna muhun kuatana tacan di eusi. Bagong. ya Tah, kuota ge teu kabeuli bakat suku sok nyawer awewe wae eta mah. Mat, lain. Kamari teh kan anu hamil teh ban. Nah, di dinya nu mual-mual bieu. Nu gede beuteung teh ban mobil. Kali orang ini keberak pilu dah. Nah, anu mual-mualna di dinya, Mat. Siki kejo naik ka luhur harana kuya. Kuduna teh tadi teh langsung huluna aya dihandap jadi moal naik. Mun deuk ge si Marco ku sorangan tadi jailan heug melumpatna kos kumaha bisa lumpat teh si kuya Marco. Bieu teh rek di jailan deui teh banget. Babasaan salah room cenah poe serap cenah ku lampu hang ngedupak bae ieu jelema. Kieu mat sok positif thinking bos Elma ya nya hayang didinya olahraga meh tong di jero mobil wae. Hayang sehat. Pancek abah ge si mana Rahmat mah di jero mobil. Nah, tuh bet di luar bieu. Nah sok. Kan dihukum. Nah, bet dihukum. Apal kurang di-share ku budak di video tadi babasan si Rahmat dihukum ku tentara isin wa na grup Mana? grup PT Kumala Logistik. Maksudna Kenapa Rahmat kamu sampai segitunya dihukum tentara? Orang teu bisa ngomong nanaon. maksudna Isku tutut. oh. Mat, orang geus selanya turunnya ke jam 8:30. Sumuhun. Bos TW, Assalamualaikum. Pak Arya.